Kening kos lu kasih saya geser lu hidup. Aduh, goblok tangkurak budak eta buaradeg banget sih anjing, goblok celi aing mana nyeri. Goblok udah ieu udah. Aduh, celi aing panas aduh. Panas aduh, goblok anjing eta budak teh. Enggeus tong udah geus ka dieu. Aduh ampunnya Kang, hayu urang udah gue sama si. Tong. Aduh celi aing panas aduh. Panas. Karena naon maneh di dia Yosep Sadul. Ari tempat naon si tante? Sia malah mun dijelaskeun ge moal ngarti dah Yosep Sadul. Percuma dijelaskeun ge ku tante ge ieu tempat naon-naonna nya. Geus sia mah ulah ngarti, teu kudu ngarti. Ieu soal dia aya lalaki, aya awewe. Geus tong mikir-mikir kalinya sia mah nya. Terus eta lalaki anu asup ka jero tadi, eta lalaki saha eta tante? Oh eta teh paman tante nya. Terus eta anu gendut naonna tante eta? Oh eta teh nya eta bibi tante nya. Kira tante euy arep nanya ke tante ya. Ari tadi si bapak ajeng si ibu anu gendut keurna naon teh? Tante mah teu nyaho, teu nyaraho. Geus sia ulah loba tanya anu macam-macam. Oh gitu tante. Gitu Yosep. Tapi tetep euy mah hayang nyaho itu tempat naon sih ngaranna? Geus tong hayang nyaho sia mah da ieu mah tempatna urusan dewasa. Tah ayeuna euy arek ngajajal ngintip di kamar tante gendut. Oh berarti kaributan kamari perbuatan maneh duaannya. Henteu euy teu ngalakokeun sumpah. Kamari mah tibang euy ngaguyur cai panas. Bener-bener maneh mah Yosep tak ayeuna lamun terjadi sesuatu ka maneh duaan terserah. Tante mau nulungan ka maraneh nya. Tante tenang moal terjadi sesuatu ka euy nya. Tenang mah tante mah nya. Geus aing rek makat heula ya. Si tante sieuna nya, Sep. Tenang we aing mah pokona mah. Nya, ayo urang dikerjaan deh. Ayo. Sep, aya tamu datang. Mana anu nyumput di halap ranjang. Hayu buruan, aya tamu datang. Sok nyumput di jero ranjang nya. Hayu, jero nyumputna. Ulah sampai ke nyahoan. Aing juk di sisi ranjang.